Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah amma ba'du. Bada salam orang sami-sami panjatkeun puja sareng puji ka Allah Subhanahu wa taala. Tahilap salawat sinarang salam eta tetep ngalir ka parutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina waktos anu ayeuna simkuring tiasa tepang deui sareng para wargi sadayana dina raraga urang sasarengan belajar ngaos kitab Safinah anu mana kitab Safinah salah sabios kitab fikih, kitab anu sok sering diaos di pasantren-pasantren, kitab dasar anu sok diaos nalika santri monok di pasantren. Oge hatur nuhun ka para wargi anu parantos ngarojong, parantos nyimak dina bahasan-bahasan anu kusim kuring dikedalkeun. Hatur nuhun ka sadayana, mugi-mugi aya mangpaatna khusus kanggo sim kuring alpakir umumna kanggo urang sadayana. Oge hapunten bilih seueur kakirangan kalepatan nyuhungkeun dikoreksi bae. Margi sim kuring ge nuju tahap belajar. Para wargi sadayana urang lajeng wae kana bahasan anu salajengna sakantun tina bahasan anu kamari anu parantos ku sim kuring diaos. Salajengna nyaeta aqalul haidi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahumullah wa bi ulumihim amin amin ya Allah. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun jamana haid. Aqalul haidi ari sakedikna haid eta yaumun walailatun sadinten sawengi. Wa ghalibuhu ari galibna eta haid eta situn genep dinten au sab'un atanapi 7 dinten. Wa aksaruhu ari seueurna haid eta khamsata asyara yauman nyaeta 15 dinten. Bila yaliha sarang wangina eta khamsata asyar. Aqalut tuhri ari sakedikna suci bainal haidataini di antawis 2 haid eta khamsata asyara yauman 15 dinten. Wa ghalibuhu sareng ari galibna eta suci bainal haidataini arba'atu wa isruna yauman eta 24 dinten au salah satu wa isruna yauman atanapi 23 dinten. Wala hada sareng henteu aya watesna li aksarihi kana seueurna eta tah suci. Aqalun nifasi ari sakedikna nipas eta majatun sagejrotan
Wa ghalibuhu ari galibna eta nipas arba'una yauman eta 40 dinten. Wa aksaruhu ari seueurna eta nipas eta situna yauman 60 dinten. Paslun ari hiji pasal martelakeun zamanna atanapi waktosna haid. Aqalul haidi ari pangsakedikna haid eta yaumun wa lailatun sadinten sawangi. Wa ghalibuhu ari galibna eta haid eta situn 6 dinten aw sabun atanapi 7 dinten. Wa aksaruhu sareng pangseueur-seueurna eta haid eta khamsata asyara yauman 15 dinten bila yaliha sareng wangina. Di dieu musonib nerangkeun sakedikna haid nyaeta sadinten sawengi. Upami dietang ku jamah 24 jam. Galibna nyaeta 6 dinten atanapi 7 dinten. Pangseueur-seueurna nyaeta 15 dinten 15 wengi. Di mana sakaluar ti dinya eta upami saur musonib saur keterangan para ulama kirang ti sadinten bilih disebatkeun eta getih panyawat. Atanapi langkung ti 15 dinten nya kade urang kedah hati-hati. Bilih kaluar tina sadinten sawangi atanapi teu 6 dinten teu 7 dinten atanapi pangseueurna 15 dinten eta urang kedah hati-hati. Naha ieu teh getih haid atanapi ieu teh getih panyawat. Ti istri upami di pamagat mah teu aya haid. Lajeng aqalu tuhri ari pangsakedikna suci. Suci di mana? Bainal haidataini antawis 2 haid. Haid nu kamari sareng haid anu bade dipajuk ayeuna. Ti istri saupamina haid dina sasi Januari teras antawis Januari sareng Februari eta pangsakedikna sabaraha dinten. Eta khamsata asyara yauman 15 dinten. Upami eta nganana buleudna 30 dinten dina sasasina. Wa ghalibuhu sareng ari galibna eta tuhri suci bainal haidataini teh arba'atu wa isyruna yauman. Eta 24 dinten. Au salah satu wa isruna yauman atanapi 23 dinten. Janten suci din antawis 2 haid. Haid nu kamari sareng haid anu bade dipaju teh kahijina 15 dinten. Kaduana ghalibna 24 dinten atanapi 23 dinten. Ku etangan naon? Ku etangan sasihna dibuleudkeun 30 dinten. Hasil ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah. Walahada sareng henteu aya batasna. Teu aya batasna li aksarihi dina seueur-seueurna eta suci. Antawis 2 haid. Lajeng aqalu nipasi ari pangsakedikna nipas eta majatu. Majatun sagejrotan, saboroloan, sagejrotan di dieu teh. Wa ghalibuhu sareng ghalibna rata-rata arba'una yauman 40 dinten. Wa aksaruhu sareng seseueurna situna yauman 60 dinten. Kumaha di luar eta saupami langkung 30 emut ku urang bilih eta getih anu kaluar teh sanes getih nipas.
tapi getih panyawat. Di mana maksimalna tos genep 10 dinten urang sok bebersih. Urang adus tina nipas. Pertos kitu. Lajeng deui paslun. Ari ieu hiji pasal martelakeun udurna salat. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun udurna salat. A'dharus sholati ari seueurna udur salat eta isnani aya 2. Anaumu kahiji bobo. Wanisyanu kaduana hilap. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun udurna natepan. A'dharus sholati ari udurna salat atanapi ari udurna natepan eta isnani aya 2. Anaumu kahiji bobo. Wanisyanu kaduana kudasar hilap. Janten di dieu musonif nerangkeun udurna natepan teh aya 2. Teu kedah kodo, teu kedah kosor, teu kedah jama. Udur. Kahijina bobo. Saupamina urang tos natepan subuh dug bobo. Gugah-gugah magrib. Berarti urang lewat lohor, urang lewat asar. Lohor dilewat, asar dilewat. Kusabab urang bobo tah udur teu kedah dikodo. Nya, naon margina? Ieu. An-naum. Nyata urang bobo. Sanes bobona bade hilap dihaja bobo henteu. Tapi urang bobona henteu terang gitu. Kabablasan lah istilahna. Kaduana wanisyan. Sareng hilap. Hilap we. Ari hilap mah da eta mah udur. Nya kanyah ti Gusti Allah gitu. Urang hilap ieu. Tadi teh asar atanapi acan, asar atanapi acan, urang tos isya saupamina teh. Atanapi urang tos magrib. Tah nu kahijina urang kusabab bobo, nu kaduana kusabab hilap. Eta tia urang kasebatkeun udurna. Natepan di dinya sapalih ulama nerangkeun teu kedah dikodoan. Moal dilepatkeun mage eta mah udur. Nya. Tah panginten sakitu sakedik simkuring ngaoskeun kitab Sapinah ngalangkungan lugoh atanapi logat atanapi bahasan hartosan ku basa Sunda. Mugi-mugi aya mangpaatna khususna kanggo simkuring umumna kanggo para wargi sadayana teu kenging hilap dukung simkuring. Mudah-mudahan simkuring tiasa rutin ngaos sasarangan para wargi sadayana teu bulang betong. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.